Bismillahirrahmanirrahim. Ari ibu anjeun eta capek pisan, ngandung anjeun lamina 8 bulan. Nyusuan ngibakan sareng ngaasukan, tiap dinten nyayogikeun katuangan. Ngadidik nu sae dugi ka ageungna, ngajaga anjeun tina mara bahaya. Cinta kanyaahna moal kabalesna, sanajan ku harta nu loba kacida. Anjeun sedih ibu pasti ngiring sedih, anjeun bunga ibu pasti ngiring bunga. Mun putrana teu damang jadi hariwang, langsung angkat beser obatna ka warung. Ibu moal istirahat najan capek, teu paruguh cicing kulem oge hese. Nu diarepkeun kasehatan putrana, sehat badan sakumaha biasana. Coba tinggal ibu ngurus rai anjeun, capek cintanya ahna karai anjeun. Enta sami ibu waktos ngurus anjeun, anu moal beda pasti disamikeun. Ibu anjeun eta ageng pisan jasa, maka kudunya pisan kamantenna. Ulah wani ngayerikeun ka manahna, kudu sieun kana ancaman Allahna. Dijelaskeun ku Rasul dina hadisna, surga aya dina talapak kakina. Mun anjeun hoyong kenging surga Allahna, maka sing tiasa ngamulyakeun ibuna.